Halo guys, assalamualaikum. Sing sarehat guys, tetap semangat, oke? Oke? Alhamdulillah guys. Ngomongin masalah takokak nu disambung jeung terong guys. Alhamdulillah guys, geus kapantau kemangan bahkan teu kapantau aya nu geus jara dipentil guys. Bener sih guys. Tah tingali tah. Aya guys, tah ieu teh terong ungu teh ya guys. Anu disambung ejang takokak guys, takokak tah. Ieu tah katingali tah. Ieu tah cucukan kieu tah guys, tah cucukan. Tah. Ieu teh takokak asli guys, takokak tuh guys. Ieu satangkal guys. Bayangkeun guys, tina satangkal takokak nu sagede kieu nya. Ya ukuranana kurang lebih lah sagede pigulang orok pokoknya nama sagede pigulang lengan orok. Jadi 14 cabang anu disambung jeung terong ungu aya nu disambung jeung terong lalab sarua tah geus pentilan tah geus pentilan tah katingali tah. Tah ieu teh nyata guys, nyata dunia nyata ieu teh guys ya. Ieu suatu teknik grafting ya, anu mana nyambungkeun antara tah grafting teh sambungan guys, nyambungkeun antara terong ungu dijadikeun atasna atawa anu disebutkeun sieun guys. Sieun apa sieun tah tingali cek pokona mah teh nyaho malah dina Google sieun tah ieu teh tanaman anu di luhurna, anu di bawah tah anu jadi takokakna disebutna rootstock guys, rootstock. Ieu teh rootstock teh nyaeta tangkal anu dijadikeun pohon anu dihanapna, tangkal anu dihanapna nya di grafting disambung tah aya di dieu tah penyambunganna tah katingal. Ieu ieu teh menang nyambung guys, tah ieu menang nempel mana teu kadeuleu tah. Tah asli guys. Jadi alhamdulillah guys, berhasil. Sekarang urang rek nyoba deui yeuh. Akan ditempo ya di kebon kamari basa keur ngababat, basa keur ngore doh. Ih, eta takokaknya. Nah, selalu ubur sia guys di kebon teh. Sakitun teh dipelak. Tapi ningali cengek anu dipelak, anu dipelakeun ku urangnya cengek. Terus ditingali oge non teh. Tangkal terong mereketetet guys. Aduh, makana dirinya teh tergugah.